Jalma anu tos wajib zakat kudu boga pikiran ieu teh lain harta kuring, harta mustahik. Mana lamun aya nu zakat itu leuwih tibatan koruptor. Oh sebabna Abu Bakar As-Siddiq merangi jalma anu zakat, sabab nu zakat itu bakal melahirkan kemiskinan, kelaparan. Kitu teh. Karena bayahna we kabung muzaki, pedagang, petani, ibu-ibu tuh 1 gram 2 gram beli emas rek lebaran, coba kali pakai heula keluar ke nilai zakat. Nah ngitungnya beban itu per saat itu saya ngitung kayaknya kan kausan kami mungkin zakatnya bikin ka PCT Sabah, dia Sabah Garut kota PCT Sabah itu sebenarnya yakin namun dia berjalan, dia dorong kesadaran, merasa wajib sadayana di sakurang-kurang terus bakal ngalaman seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 di Bani Umayyah di zaman eta teu aya nu fakir nu miskin nalika rek ngabagikeun zakat nyangan mustahik kesek asalna mah aya mustahik teh leubeul, tapi lantaran mustahik itu diberantas buktina zakat. Ya zakat dia PNT itu sebagai mustahik gagal naon ustaz teh dalam channel di modal. Nah si duit zakat teh didahar langsung tapi diproduksikan, dijadikan modal, sanggeusna dijadikan pemilikan hak engke tarima digedean tamerena supaya jadi modal terlihatkan kabeh usaha maju akhirnya asalnya jadi mustahik lantaran dagang jadi muzaki somulu-mulu jadi mustahik. Tak itu sistemnya lebih dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz nyangan mustahik kese akhirnya harta tertumpuk di batu rumah semiguring yakin persis bakal benghar atas ridho Allah lamun zakatna disekaluarkeun disalurkeun ngaliwatan lembaga anu aya produksi jami zakat si ambilin itu ukur hanya ngabagikeun yang mencatat tapi oge nagih persis sih di zaman Rasulullah menurut seorang tagih itu zakatna dan zakat memang kudu tagih itu ditagih mantara mere malah ditagih kalau menutup mere